Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaoskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih dina bab adus. Ieu nadoman teh disusun ku pamapagelaran dua Sumedang nyaeta al-alim al-alamah Kiai Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugia ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana anu ngopingkeun tur anu ngamalkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ngawajibkeun adus aya 5 hiji bijil mani kadua najima katiluna nifas kaopat palangan kalima ngajuru atawa orokan ari syarat-syarat adus kesulaya sami sareng syarat-syarat wudu tea ari pardu adus ti luarna hiji niat kadua ngumbah badanna katiluna ngilang ke najis mun aya dina awak najis bangsa ente anu ngawajibkeun adus aya 5 hiji bijil mani kadua najima katiluna nifas kaopat palangan kalima ngajuru atawa orokan ari syarat-syarat adus kesulaya sami sareng syarat-syarat wudu tea ari pardu adus ti luarna hiji niat kadua ngumbah badanna katiluna ngilang ke najis mun aya dina awak najis bangsa ente anu ngawajibkeun adus aya 5 hiji bijil mani kadua najima katiluna nifas kaopat palangan kalima ngajuru atawa orokan ari syarat-syarat adus kesulaya sami sareng syarat-syarat wudu tea ari pardu adus ti luarna hiji niat kadua ngumbah badanna
Katilu nangilang ke najis mun aya dina awak najis bangsa ente ya. Katilu nangilang ke najis mun aya dina awak najis bangsa ente ya. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.